hayang tenang bae zikir teh ka Gusti Allah. Salah. Lain kitu. Zikir mah hayang wusul ilallah, menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain hayang pencah jeung kagagahan, lain hayang dunia jeung kemewahan, lain hayang kitu cahaya-cahayaan, lain hayang kesejukan. Lain zikir mah meninggalkan dunia menuju usul ilallah Subhanahu wa ta'ala. Salah jelema zikir hayang ketenangan. Lain ketika diberi ketenangan terasa ngeusan zikirna jageus manggih ketenangan. Lain eta. Zikir mah hayang kapagih jeung Allah. Cuman ketika urang zikir nu lurus menuju Allah disatukan dengan urang penca nuturkeun urang, dunia nuturkeun urang teu sengaja, cahaya berbagai cahaya nuturkeun